Wilujeng tepang para dewa. Dawala. Aya naon anjeun ka sawarga dawala? Aya peryogi we. Nanaonan ieu teh Mang Dawala teh. Mangga jeung wani-wani rek asup ka sawarga. Amang nganik lah. Tong dicacanak abdi mah Mahadewa. Abdi manganter wungkul demi Allah abdi manteu. Upami bade digebruskeun kana kawacan di muka masih dawala we. Abdi mah ulah digebruskeun kana kawacan di muka. Aya kasih. Upami teh asa mah abdi mah gebruskeun di sareng widadari. Aduh. Diuk. Aya kasieun masyarakat. Ngupat semua kabatur kelakuanmu teu jujur. Sameme ngupat picatur pekriksa badan sakucu. Pekriksa badan sakucu.
nirahan ningali ingkang samya sampun prapta kagetna kakiri-kiri para dewa kaget kasumpingan dawala anu teneng ludeng katingalina won nirahangan dika dawala naon anjeun datang kaya sawarga maniloka gerawak cabalaka dawala aya naon anjeun dawala make jeung wani-wani rek asup ka sawarga maniloka Dah. cebok gerabana dek naon anjeun ka sawarga dek naon sia ha wawanianan asup ka sawarga teu nyaho aing dewa seuneu direrap ku aing sia teu direrap diduruk ku aing sia ha aing dewa seuneu geuleuh tah kada wae tah palontong teh si goblok tah teuregeus pisan lamun aya di lemur aing dicacag ku aing Lawan. udah pina teuing dewa teh kitu teu ramah dewa teh nya heeh balik dewala balik dek naon anjeun nya saperkawis mang abdi teh bade silaturahim we ka dewa Dah. Nya. nuhun dawala Ai. sono abdi teh mane sono da aing mah teu tuh nya dawala cai oge balik dawala ya cicing ngomong kieu aing beri tangtang teu sudi aing kudu mika sono ka sia da aing teh sono ka sia naon sia naon sia Kang kade ah. aing didudut ti korote ku aing aing dewa seuneu aing korek api teh sieun sok goblok kitu teh kurang ajar balik sia ke mangga abdi bade muli bade wangsul nanging tepangkeun heula abdi sareng yang otipati jagat nata raja tiloka uluh si eta Duh. kurang ajar salah huta goblok makanya hayang panggih jeung yang otipati jagat nata raja tiloka aing di dieu urang ieu jarang panggih pomo anjeun ah naha dah yang panggih mah bebas dek naon dawala anjeun hayang panggih teh dek panggih teh rek naon dawala Sobi. ye kaula resin rada kebayaning dewa pawakilnya tati yang otipati jagat nata raja triloka lamun ayana naon maka kaula ge sarua dawala oh sami kasali lagi sarua nya atuh aya kitu mah ai sami mah abdi teu sawios teu penak oge nu penting aspirasi abdi kasampaikeun naon kieu ye numutkeun beja tilu menang dipercaya yen yang otipati jagat nata teh kasebat raja triloka laras bener hartosna naon ari tri teh tilu loka teh alam jadi yang otipati jagat nata teh ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam madyapada atawi alam kajinan katelu alam marcapada anu dicicingan ku anjeun dawala Dah. Iya. alam dunya oh jadi alam marcapada teh aya di bawah pimpinan otipati jagat nata bener berarti jisim abdi kapungkur kantos milih otipati jagat nata jadi pimpinan ieu triloka bener berarti tah abdi bade naruskeun berarti sadayana anu aya di dieu teh kabeh kalebet salira kaasup wakil rakyat bener wakil abdi wakil rakyat bener tah sim kuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna maksudna
wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna nya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur keneh nu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia Iya. kurang ajar. nah maka jeung urang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungan jawab anjeun salaku wawakil rakyat wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sadina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeuk daya olah nagara ieu alam dunya gawe naon wae maneh dewa Cobi. dina mangsa anjeun ngeusi ieu kemerdekaan dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat mana buktina demi rakyat demi bangsa teh teu cara nu heueuh teu cara pilihanana maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bager ka rakyat hei anjeun wakil rakyat tapi naha geus ngajedog di tina kursi geus ngajedog jadi anjeun jalui wakil rakyat ti luhur kadang-kadang dideuleuh-deuleuh ku aing siang hee gadag ngan saukur hees gadag ngan saukur molor kaituna gadag silih salahkeun silih gorengkeun ai rakyat tetep katalangsara mana buktina demi rakyat demi bangsa teh rakyat teu butuh bau sungut rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti anu nyata Dah, iya. rakyat butuh kenyataan rakyat butuh dan rakyat manu penting mah beuteng seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun sederhana rakyat mah Bener dawala bener. abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh mobil na segala rupa beungharna diwakilan ku maneh ai rakyat ngege curug we hayo mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter numpak roda haji sirod nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon Tetep reyot kulan. mana buktina demi rakyat cing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur tepati jiwa raga heh nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kemerdekaan bangsa tuh tingali cirina tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat salaku wakil rakyat salaku pamimpin anjeun kudu boga pamadegan ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sakali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat cilaka dunia jeung akhirat lamun sakali-kali anjeun ngawakil rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat goblok jangan ngahina goblok ngadon mamatahan sia tah ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ieu urang ajar gebruskeun kana kawacara di muka urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa tahan aneh geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa dawala mane bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka kawacan anu mukana dibedahkeun ku aing dipelakan mujair goblok sia kawalat sia kawacan dari muka rek dipelakan mujair atuh diborongkeun ka curug diboron goblok sia nyaho aing dewa naon Iya, iya. dewa naon dewa seuneu aing ha diduruk ku aing sakuseuneu tenang dewala dewa seuneu aing mawa blanwir disaprot goblok saku blanwir goblok udah disaprot ku blanwir hi nyaho aing dewa naon aing dewa bayu dewa angin aing wani-wani sia ngaganggu ka dewa sapu ku angin sia ku aing dewa angin tenang dewala dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin kebenaran aing mau duit receh
Dikerauk sia ku aing. Goblok cai. Aing rek dikerauk. Tenang da bala. Di dieu waktuna aing bebela ka maneh. Itu para dewa anu ngumpul. Sok lawan ku maneh. Ong korek bebela teh kumaha? Sieun goblok si teh. Ngeunah teh sok hayang nyaho jeung aing kabeh nya. Kurang ajar Syaib dewasana maju wan. Macam Laila. Iya, wes dia. Musik. Walah, hup, sampai, iya, wes, Ayah karasana. Siedan sia. Kurang ajar na malam maju. Wes, iya, wes, Musik sia. Nah, sia goblok. Abi abina teuing sia teh. Dewa Brahma. Dewa Sina ditiup ku aing. Hiji dua. Ka aing. Ka maneh. Aduh, walah. kurang ajar. Kadesia. Dia. Awas kowe. Aduh. Tong halangan atuh. Manehna nu ngadupak, manehna nu ngamek. Ketenera hanengale. Ketenera hanengale. Ningali hingkang samya pada yang ngalaga. Ingkang samya ngalaga lawan. Ini lusilan paingan. Ini artina gunung. Lusi cacing. Paingan tesangka serbuk samelang nyamuk. Kurang ajar sidawala. Hei, para dewa, hingga. Sadayana disungkeun mundur wae mundur. Ieu Batara Bayu Dewa Angin. Ngadak-ngadak ngaluarkeun angin barat tali wawang tina pananganana. Angin gede anu sakitu ngagelebugna. Tangkal kai anwar rageng tek cing darok-doknya teka tebak ku angin Yit Batara Bayu. Cinandak kumamrat medugia malaras. Cinandak kumamrat medugia malaras. Ngawat teka jikang linewi. Angin batur. Angin kagede kitu ulah. Halo kade ulah sia. Halo tolak angin mah mampu ya euy. Duh kumaha gede-gede ting angin ulah. Mundur ulah.
Sidawala salengkah oge teu munur tina kuda-kudana. Ya angin barat tali wawang anu dikaluarkeun ku Batara Bayu memang agengna luar biasa. Tangkal kai anu sakitu ararageungna cing darogok kacana ku angin. Ieu Batara Bayu anu luar biasa kasaktianana. Nanging kinten-kinten 5 meter deui kena ka Idawala ye angin ditunyuk ku Dawala nganak-nganak eureun sapisan. Hei angin, anjeun utusan pangeran, kaula utusan pangeran. Mundur. So kayang nyaho lah aing. Tuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi anjir. Adi aing kasurupan ku naon? Buah-buah kasurupan ku neon. Eta angin ditunyuk ku Sidawala eureun. Aneh eureun teh. Aduh, eta angin sat. Hat. Angin. Mane utusan pangeran, aing utusan nu boga hajat. Mundur angin. Wah, nepi ka mundur deui angin hebat euy. Wah, hebat mana euy. Otipati jagat nata raja Triloka. Lewas ningali ieu kajadian. Asa dijejek sirahna ieu Otipati Benu anu antukna panyangkana ieu Dawala dipiwarang ku Semar atuh Otipati Jagatata gilig ku nepangan Lurah Semar Badranaya itu ujaring carita. Datan neratanga Datan neratanga deman Iwuh mangkulingan rana denira Sidawala ngadon amuk-amukan di sawarga Maniloka. Tuh. Da moal henteu ye dititah ku bapana Lurah Semar Badranaya. Ari Kakang Semar kumaha teu konsekuen hirupna. Laras kula. Nanaonan ieu teh lamun hayang sawarga mah ulah nitah bebenyit atuh. Da kaula ge moal dikoretkeun pasti dibikeun ieu sawarga. Tapi naha bet makan nitah bebenyit. Lamun kitu carana Kakang Semar hapunten. Da ieu Kakang Semar anu mimitian. Kaula bakal ngabongkar Kakang Semar saha. Wah, cilaka. Oi. Wah, naon lah cilaka Otipati kabur. Kabur ke mana? Pasti bakal nepungan bapak ya. Marukana meureun kuring dititah ku bapak. Tuluy susul ku aing. Heuh, urang susul, urang dihijikeun ku aing si Otipati jeung si Semar. Sadar Dawala, sadar Dawala. Naon teh? Siapa wi sadar Dawala? Nyebut Dawala istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Hei, neon anu di jero maneh. Aing mah teu kasurupan belagu. Jeung neon mah nya kasurupan ku neon. Dawala si Semar jeung si Otipati dijikeun ku aing. Wah.